Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana Bapak sareng Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat sareng rencangan sadaya anu kusim kuring dipika cinta. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Anu parantos marengkeun urang sadaya dugi ka tiasa patepang dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempal di tempat dina kaayaan sehat walafiat. Palawargi anu simkuring dipika hormat, dina ieu waktos simkuring bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadaya kedah atanapi wajib ngajagi lingkungan sareng awak nyalira sangkan ditebikeun ti sagala rupi panyakit. Kumaha kitu, urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara anu sehat, marsihan salira atanapi ibak, marsihan kuku, nyikat waos rutin, eta contoh anu disebat hirup anu sehat. Contoh sanesna mican runtah kana tempatna, nyiduh teu di mana wae, batuk atanapi bersin kudu nutupan bahang. Ayeuna teh keur usum corona, arurang kudu leuwih ngajaga kasehatan sareng kabersihan. Kudu getol nyuci leungeun, kudu make masker mun rek kaluar imah, kudu jaga jarak sareng nu lain, kedah mawa hand sanitizer ka mamana. Tong hilap kudu rajin ngadoa ka Nu Maha Kuasa supados dijauhkeun tina corona jeung panyakit lainna. Saupami sadidinten urang ngajagi kabersihan, awak urang bakal bersih atanapi suci tina sagala rupi kokotor. Bersih teh hartosna bersih sucina urang sareng lingkungan di sabudereun urang. Urang kedah mika cinta kana kabersihan supados maneh urang ge suci sareng bersih. Para hadirin sadayana, rupina dicekapkeun sakitu nu kapihatur. Kirang langkungna mugi tiasa dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.